Ciner? Minta duit atuh emak yang beli pulsa. Minta duit wae maneh teh ngababarikeun da ngala duit teh hese. Jang naon atuh maneh teh minta duit. Jang beli kuota, mending cara renung yang tiktokan. Meuli kuota meuli jang naon atuh mending kana ngajajalan mahakaneun jang naon kuota tiktokan leung basa lamun hasilkeun sia teh Ciner. Ma atulah teuing 7.000 tong gede-gede. Da sing 7.000 oge eta boga mah rek kumaha atuh Ciner rek dikumahakeun maneh teh piraku mata dicokel sia teh. Paribasa maneh mah menta sok maksa. Lah tuh mami geuwat mending geus kararetek yang tiktokan. Heuda eueuh sia teh guat-guat wae ngababarikeun wae kaos babari wae ngala duit teh. Geus kewe balik mah dagang donat lah. Nya Mike dagang donat heula. Heuh cik atuh geuwat dagangna. Heuh ayeuna mah geus lah maneh pangmeulikeun gula saparapat tarigu saparapatnya jang nyeun donat. Yeuh. Di naon we ieu teh mak? Meuli naon maneh mah leutik-leutik teh. Bonge. Yeuh cek mah teh meuli tarigu saparapat, meuli gula saparapatnya anjing guat kali itulah. Cenah panah hayang pulsa urang dagang heula donat. Yang geus atuh makat heula. Kela, tadi tuh cik si emak teh kita pangmeulikeun naon karah? Gula saparapat, tarigu saparapat. Gula saparapat, tarigu saparapat. Ayeuna mah neangan manuk ke hese euy. Beak siga nambah dibasmi ieu mah euy. Udah diaralaan malah kanteu geura manuk teh sayang lah acan. Wow, gering aya jamu euy. Aya jamu euy. Lumayan Alah geura ku aing lah. Lumayan euy jang ganjel beuteung. Mana anjing teh? Geuningan. Jamuna oge naon deui mah pararentil geuningan. Beduh. Hanas aing jangkung naik. Cadol teh. Jamuna ge euy. Anjir, siga si Ciner itu geuning. Eta mana si Ciner ya? Anjing puas ya. Karena sia gugulantungan dinu tangkap saya monyet. Aduh, we da emang aing mah anakna monyet si teh. Mana keur naon sia ka dieu? Kepo. Si teh aing teh nanya, Aing ge serius. Mana mau apa tuh, Ciner? Mawa Minjem atuh aing. jangan. Sok nempuh orang minjem. Kotaan lu. Wah, aing mah ngeuleuh kota tuang tiktokan. Ade cute. Ciner.
Emang mana boga duit sabaraha kitu? Boga duit 10.000. 10.000. Yang geus lah kayak ku aing dipangmalikeun lah, bari aing rek sakalian balas dendam. Dendam. Heeh. Emang ya masalah naon gitu? Anjing masalah nama sangat besar ya pokoknya nama. Besar. Asli. Aing mah amarah sudah kecewa aing teh soalna kieu. Aing boga hutang 1.000 kurangnya. Mending ditetagi ka imah geura. Pokoknya mah ku aing main balas dendam rek ditipu we pokoknya mah lah. Oh no. Aku aing ditipu kan mana tek meuli pulsa. Tah, engke ku aing ditipu dibeli nomor palsu, bener teu? Alus ideuna. Ya, Sana. ya ku aing mah bongana nyangka ka aing rek nipu kira-kira utang duit 1.000. Tah ku aing ayeuna awang tipu deui, bener teu? Bener. Nomorna ku aing awang bere nu salah, nu palsu. Nya, bener teu? Bener. Heeh lah. Keun ku aing. Padikeun itu duit ku aing ngapang malikeun ayeuna lah. Ya. Ya. Mana HP-na? Ya. Mana yang kada gua di ditu nya? Aing pangmalikeun nya. Yep. Aing kasempetan rek balas dendam ka Ceiroh. Bongana manehna ka aing nyebut penipu, kira ge hutang 1.000. Aing teh kurang duitna. Meni ditatagi ka imah, pokona mah deuleu we pembalasan aing Ceiroh. Sampurasun Ceiroh. Ceiroh. Woi, kemana cina modar gitu Ceiroh teh? Sampurasun. Saya angget meuli pulsa. Pulsa naon? Pulsa HP atuh setep, biar aku pulsa kompor gas pada eueuh. Rek boleh kanjuk, tuh sosorongot. Benar we tuh, sok. Ayo angget meuli. Sok. Ya nomorna, baraha? Sok. 081 225 puas anjing Ceiroh ku aing katipu dibere nomor palsu. Kumaha tuh dan ka aing utang 1.000 menina nagih si Ceiroh teh anjing goblok ka banan teh. Puas ku aing ditipu Kamana si Tina teh cenah? Kamananya si Bangkar Warah teh kita beli pulsa, beli lila, bisa tahun. Bawa modal gitu. Mana kenalan? Ini ada gaun si Bangkar Warah tuh, beli pulsa, beli lila. Pas ngebuka duit bae maneh main pulsa. Ya boga tuh ih, ngecek aing. Tinarian maneh boga duit, salatina ge maneh mah kere. Sekarang kalau banget pacot, boga aing teh kareheul. Aya maneh boga duit di mana? Heueuy nya, urang teh boga duit ti sakaram bob. Burung sia mah nanya ka aing mah teh apa? Ya latih saya. Gua menang Malaysia. Gagabahnya sembog, aing mah anak soleh. Nyari anak bioom. Maksudna mah budak bager. Terus maneh boga duit di saha? Kehela, kisahnya. Bahwa urang Maneh mah ngorokena spikun. Oh heueuh. Naon? Eta teh duit emak urang dititah pangmelikeun tarigu jeung gula modas. Ya hirup teh neangan we omongan atuh cineur. Atuh dah kumaha urang teh poho gara-gara si Bangkar Warah burung. Nah atuh titah kasih Bangkar Warah lain meuli sorangan. Heuh pancaritana mah kieu. Si Bangkar Warah teh edek balas dendam ka Ceiroh. Oh no. Heuh pan kieu caritana teh. Si Bangkar Warah teh boga hutang 1.000 ka Ceiroh. Ai Ceirohna teh nanagih ka imah. Di dedegelernya eta Ceiroh. Oh, terus balas dendamna kumaha? Iya. Kumaha? Heula atuh sembob sabar. Heuh kumaha? Si Bangkar Warah teh beli pulsa ka Ceiroh. Taku si Bangkar Warah teh dibikeun nomber palsu. Tuh kitu mah bodoh ka totolo ya sia mah. Nya naha sembog. Atuh pulsana teh moal datang berenang. Aduh anjing. Aing teh atuh bodoh-bodoh teh. Oh, da si mah bodoh. Wah, tuh udah Bangkar Warah gitu. Geus anjing aing geus beli pulsa ti Ceiroh teh. Ya goblok, mana tanggung jawab? Sia tanggung jawab naon pan aing dititah meuli pulsa ku maneh ka Ceiroh. Tah terus aing teh bari sakalian balas dendam ka Ceiroh. Ya udah mana balas dendam buat gitu. Mana bodoh. Bodoh kumaha sia teh? Bodoh sih mah. Kapan dengekeun nya? Heuh, aing teh kan meuli pulsa ka Ceiroh. Nya, terus ku aing dibobodoh dibere nomor palsu pan aing mah pinter. Heuh, pan aing teh datang. Teu datang. Pulsa ana beureun kanu nomor lain nu sajin. Coba. Heueuh nya anjing. Mana nu bodoh mah? Anjing aing bodoh euy. Heeh, mana tanggung jawab ka dieu? Mel,
Terus kumaha tuh? Eta mah syariah wae nu barodo. Sia nyebut bodoh ka aing Jamil. Sembab. Sia teh. Cenah mah bodoh, gaak deui sia mah. Kajian galak-galak oge da anjing sia teh galak zaman aya nama sia teh bakal liulu ku batur sia teh di ece. Naon sia dengan lele goblok sia teh cenah. Ada ka mana ieu? Amara geus ku aing digentian sia teh. Sok ka dieu. Goblok anjing teh apa sirup aing lah. Goblok teh kieu teuing hirup aing. Gandeng sia teh tong para setting goblok tengah poe. Gandeng sia teh sembob. Mana ge gandeng sia teh cinut? Sialah sembob. Namun cinut sembob. Cinut goblok. Mutu ayakan cinut. Anjing geus sia teh ka para sewe sia teh goblok teh sia. Mangka laut mana? Sia cinut. Cinut mangka laut. Sia ayakan. Sia bangkrut. Sia WC. Goblok. Speed tank. Kemana si Ciner teh gobloknya? Kita ka warung ge meuli tahun cenah. Buat dirawuk kelong kitu budak teh. Goblok teh telepon heula kitunya. Aing can nyieun donat ieu teh atuh moal bisa dagang. Mana nya nomor si Ciner teh? Oh, ieu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Goblok budak teh naha teh aktif nomorna cenahnya. Wah keur disi sembob gitunya keur ulin. Kala aya kitu nomorna si sembob. Oh aya telepon lah ku aing. Cinut. Banget. Ya, sia teh. Telepon. Kenapa jadi sok angkat? Udah, angkat. Halo, Momom. Momom mana eta gawat ka dieukeun eta gula jeung tarigus ya teh Ciner. Tenang, kalem aya. Oh tenang gawat bawa ka dieu ye di jendorat ku emas ya teh ah. Geus ke kuciner dibawa ka imah. Heeh. Ya belag. Paing anda keur ulin jeung si sembob di ditu cenah di wetan ah. Gila ah. Goblok. Naon cara cek indung maneh? Cik indung urang teh anterkeun gula cenah cing tarigu ka imah kumaha tuh? Anjing kumaha tuh geus kieu nya. Kumaha tuh nya euy kelah. Semua sia buka ide tuh. Ceruk wae goblok teh. Gampang lah. Tenang, masalah eta mah serahkeun ka urang sembob. Terus mana teh mana? Ka dieu geurah. Kalau dekat tapi aku brek. Naon sakali teh ka dieu? Dasar bodoh. Sok geurah. Kalau dekat tapi aku brek. Bukan ayah yang apa goblok teh. Iya yang ngapal-ngapal. Tengok saya nama ayah carana. Iya. Oh yang geus satu lagi ayah main mantoknya. Goblok siap. Non kana bab dikadenge sakali deui. Bodoh. Salah. Saya Di mana mana tam dilila teuing? Ulin mana tarigu jeung gulana? Tenang aya mak. Ieu. Sia mah HP geuningan goblok da make boga HP mana sih teh? Sok ka dia HP na kuciner ron jelaskeun. Ya, kumaha maksudna teh sok jelaskeun lah yang singkat padat merapat. jadi kieu mah. Ciner teh leumpang ka warung. Di jalan nangis si Bangkar Wara. Terus? Nah, si Bangkar Wara teh ngajak tiktokan. Terus? Tah, si Bangkar Wara teh aya kuotaan eueuh. Kapan HP Ciner teh kuotaan? Tah, duit teh ku Ciner teh dibelikeun kanu pulsa. Untuk sementara heula. Eta si Tariuku jeung si Gula Pasir nu HP we heula. Tah ieu emak. Sia mah bodoh teh kata toyo.